Qala ngadawuh sa'asaehu guru al imamu tegasna imam alimul milati tegasna anu pang alimna dina agama wadini tegasna agama azandusti anu bangsa jandusti lajeng aya ulama anu janten guruna para ulama zaman harita anu kaguan nami al alim al alama alimul milah wadin azan dusti kapungkur menganamian ulama ku al imam al alim al alama teh alimul milah sesuai ejeng sakumaha kelas ilmuna nya ilmuna ge al alim kitu jamaan uninga al alamah tur anu kacida uningana jadi geus marifat ka Allah marifat teh nyaho kana kakawasan Gusti anu ulama biasa mah ulama tingkat rendah mah komo jama umum mah teu apaleun kitu kana kakawasan Gusti eta mah uninga gitu. Batak sebenarnya ge al alamah batak kade urang teh sesebutan ka jelema komo zaman ayeuna nya urang jadi protokol dina bab pangajian tuluy bade nyambut kiaina mangga ka pangarsa al alim al alama al mukarram amontong tong loba-loba teuing kitu al alim oge teuing geus nepi teuing teu komo al alama namanya teuing nepi teuing teu al alim al alama nu kacida uningana kana kakawasan Gusti oh tah model pangkat ieu gitu ari jelema biasa ngan jadi tukang ceramah gitu bisa ngomong karena al-alamah moal da kaina babasa kade lamun bade ngahormat nya ulah kalebihan model kitu maka pangarsana paling kitu ka pangarsana al mukarram Kyai Haji anu waktu sinang tempat nyangakeun kitu al alim al alama wah eta mah leuwih teuing al alim alama ku zaman kiwari mah komo al alim alamah teh ku Haji Lana dibere sogokan ditarima ieu naon cenah jang kasep aci sana mama baraha 500 ka mama mah ieu naon ieu kaos aya gambaran abdi mama kok alusnya nya pangsaena ka mama ieu bisi tiris mama jaket aya gambar abdi nya nuhun cenah kasep naon ieu teh maksudna abdi lah colok gitu kudu duit ka janten ya anu teh janten kecewa nya siap cenah kasep didukung ku mama komo sok narima panyogok itu mah disebut al alama pret gitu al alim al alama prot gitu kade babasa teh kudu menyesuaikan jeung jelema anu eudeuh dipanggilna gitu pahmi geus we nu umum jomo zaman ayeuna mah geus resep kana nyogok kitu jeung panyogok mah teu pantes disebut al mukarram oge teu geus mangga waktu sang tempat disangakeun ka pangarsana eta geus luhur pangarsana oge Kyai Haji gitu gitu anu mangga geus luhur teh disebut pangarsana ge pek teh ngabahas bab nyogok manehna tukang nyogok wah henteu nya henteu sesuai jeung kanyataan mah baleh ade